Bismillahirrahmanirrahim. Wa alla yataghayyara lan samalihe yen ta ora owah ieu mau oleh ora owah binajsin kalawan najis walau lan sanajan ono ieu walau tagoyyuron lan sanajan ono ye tagoyur iku owah sifate tagoyur yasiron kang satitik ye tagoyur wa in kana lan lamun ono iku opo alma ubanyu iku dunal kullataini kang tetep ing dalem sandape rongkula jida mangkaden wuwuhi ye mau wa alla yataghayyaro jeung deui syarat sahna susuci, syarat sahna adus, syarat sahna wudu teh nyaeta ulah cai anu owah, ulah ku cai anu owah. Cai anu owah aya cai anu owah teh owah ku barang suci aya cai teh cai anu owah ku barang najis. Lamun ieu cai anu owahna owah ku barang anu suci, lamun owahna owah anu teu pira, owah anu saeutik, mangka tetep si cai eta bisa dipakai susuci lamun awahna ku barang anu suci. Nah kiatu cai saember cai saeutik ulah nyaritakeun aya namun tema cai loba. Nah jadi aya namun tema cai anu saember tuluy ayeuna karagragan contona kunaon atuh anu suci teh aya namun tamaku cikopi wah kitu lah. Cikopi wah kitu. Nah, geus kitu aya namun tama sabada eta cai kopi ragragana cai saember nu suci teh tuluy aya namun tamarada hideung-hideung aya namun tama semu hideung gitu aya hideung gitu. Lamun ayeuna karek aya semu hideung si cai nu saemer teh semu ieu mah semu teh bahasa dina fikihna tagoyur yasir sabada eta si aya namun teh kopi ragrag kana cenah saemer teh jadi aya semu hideung-hideung kopi lain hideung pisan semu-semu mangka tetep si cai eta bisa dipakai wudu bisa dipakai adus lamun ya eta robahna ku barang anu suci teh. Nah lamun tapi ka hideung caketrek teh contohna aya namun tama hijeun caketrek teh nyaeta aya namun tama sapote lamun ieu mah tah kitu hampir aya namun tama lamun ku susu teh mah tapi ka bodas nyata lamun aya namun tamaku kopi teh mah tepi ka hideung gitu teh saember teh baru si cai eta teu tiasa dipake wudu teu tiasa dipake adus karana nu kitu ngaranna tagoyur kasir. Aya tagoyur yasir aya tagoyur kasir. Maka teh lamun robah ku barang anu suci mah asal teu kabina-bina robahna tetep si cai eta hukumna suci. Atak di dieu nu ulah aya namun tarobah saeutik-eutik atan mah wa alla yatagayyaro binajin.
Jadi ayeuna mun tama ulah cai anu robah ku barang najis, ari robah ku barang najis mah najan robah teu pira, contoh gitu cai saember cai ayeuna mun tama saember, cai ayeuna mun tama cai ulah cai saember, eta mah cai saember mah najan ayeuna mun tarobah oge, najan ayeuna robah tarobah oge, cai sabak ai cai ayeuna mun ta anu sabak eta teh tuluy diompolan gitu teh. Tapi sok sanajan caina sabak ieu pengaruhna si ompol naon tanu banget ayeuna mun ta makan seueur teh. Eta sok emot wae enak kapung rasa ya mama abu cika lama kapungkur Allah yarhamu gitu. Pan ayeuna mun tama ari cai teh ayeuna mun tama dilebat ai cai teh sabulah gitu ajengan gitu sabulah ayeuna mun tah santri tapi santri anu khusus ayeuna di bumi tah. Nah, kadang mah ayeuna ngagoreng aya karca-karca anu tadi dahar jengkol nu tadi montong ki di dia. Tapi manfaatna mah keur kabeh eta teh. Ada lain ajengan hungkul anu segakna teh. Kamu pan ayeuna mun teh mah ai kamar akang mah adak pisan kacai. Da ayeuna mun teh masih wade pan ayeuna diparnahkeun dinya ku pangan sama abu teh. Jadi ayeuna mun teh mah kabeh anu kacai teh jadi ngetemna teh di dinya gitu di kobong ayeuna mun. Ngetemna teh pade jadi abdi kobong teh kita ayeuna teh zaman di bumi ngan caket zaman gitu. Kan mun antrian tadi anu ngetem teh eta nu antrian eta teh di kampung abdi gitu di kampung abdi matak ayeuna piluh-piluh aya di kampung teh da punggung nu ngantri di kacai gitu ngan aya instruksi kadai sia lamun anu dahar jengkol tadi montong ki ieu di dieu urang mah wah atuh da segakna atuh kampung cai nampu gitu ngampu ayeuna ka kampung mun aya nu eta teh mun aya nu ieu jengkol atawa eta segakna teh. Tak contohnya beren seperti gitu. Nah kok ieu cai teh dina kulah anu kapasitasna lah lain 2 kulah deui beren 4 kulah mungkin gitu nu sebutkeun cilobat teh tapi ieu diompolan ku saurak segakna gitu atawa ieu malin segak. Nah ieu teh rada aya semu-semu hangseur ieu ayeuna mun teh masih cai teh kajeun semu-semu ari robahna ku barang najis mah jadi mutan najis teu bisa dipake susuci. Kajeun semu lamun ku bau ayeuna lamun ku warna tah duka naon tah anu warna anu banget teh aya kapungkur ieu keur eta tah keur gaduh panyawat ieu bronkitis eta sok ayeuna mun tah ngaliat eta obat eta da eta teh burahaya 3 getih ruas sakapung mah nu eta nu obat TBC eta teh nu pake teh geuning eta sok aya nu bareureum gitu. Begitu aya namun tadi kaluarkeun teh kahampangan burahaya 3 getih ane gitu. Burahayana 3 getih. Umpamana cai aya namun tadi kulah anu lebih ayeuna 2 kulah teh lebih dina 2 kulah teh dina babalongan. Teu aya namun teh kaompolan, aya si ompolna teh burahay beureum gitu. Kok jayeuna rada semu beureum ieu cai beureum naon beureum ompol beureum cai ompol nya najadan teu pira atawa najan aya semu-semu oge teu beureum pisan jadi botan najis si cai teh ya bedana nyaeta robah ku barang anu suci jeung robah ku barang anu najis teh kitu. Jadi robah ku barang anu najis mah sakaliri lamun aya perubahan dina cai eta najan perubahanana teu pira ukur semu tetep si cai teu tiasa dianggo wudu teu tiasa dianggo adus. Lamun perubahan ku barang anu suci mah asal teu kabina-bina perubahanana nah mata kapungkur ayeuna mun tama aya ieu aya kapungkur mah anu rame teh heboh kawetan mah jadi dukanya teh duka henteu can pernah kagentur gitu. Jadi da urang gentur mah cenah henteu nyebutkeun bahwa teh eta sanes mukhalid. Jadi ayeuna mun tama teh eta teh hukumna teh nyaeta mujawir.
hukum nanti mujawir teh. Jadi artinya lamun aya namun tama cai tuluy aya namun tama kantehan gitu tuluy jadi aya namun tama gurahay apakah aya teh koneng atau aya namun teh beureum tetap bisa dipakai wudhu bisa dipakai adus cai nu kantehan teh sabab hukumna mujawir cenah gitu teu aya namun tama urang gentur cenah. Ayo orang pan aya namun tati guru-guru eta hukumna hukum mukhalid gitu hukumna aya hukum mukhalid. Ayo orang aya gentur kieu kan antara perbedaan mukhalid jeung perbedaan mujawir teh lamun barang anu nyampuran eta bisa dipisahkeun tina cai berarti eta mujawir. Lamun barang anu nyampuran eta teu dipisahkeun antara anu nyampuran jeung caina eta ngaranna mukhalid. Anu matak ayeuna mun tamah anu matak ngarobah tina status cai tadina suci jadi teu bisa nyucikeun nyaeta robah ku perkara anu nyampuran. Anu nyampuran teh kumaha? Antara barang nu campur eta nu murag eta jeung caina teu bisa galau gitu urang mah. Nah, ari mujawir mah nyaeta antara anu antal nu murag kana cai eta jeung caina bisa pisahkeun. Tah, teh aya namun teu bisa dipisahkeun gitu. Pahamna teh gitu. Nah, eta mah jiga aya namun tama hukum kai deui we anu dikeueum nyaeta dina balong anu aya caian. Ketika geus sababaraha ayeuna bulan sok aya perubahan jadi bau eta ayeuna mun tama sinaon teh si cai balong teh kunaon ku pangaruhna kai tapi da kai mah kan mujawir bisa dipisahkeun mana kai mana cai teu angkat teh kaina teu tah sami sareng hukum eta cenah gitu tapi ada urang mah nyata paham natos aya nanti banyak kitu gitu. Nah, ayo kakak teki aing mulai kieu lah aya namun teki kena aya namun teu beda paham mah silahkan ngan ieu mah coba-coba urang ayeuna erek ngantehan cai saemer gitu ngantehan cai saemer di cai entehan gitu ku maneh pake wudu gitu aya namun teu luas maneh wae wudu ayeuna ku teh eta hartina teu wudu deui gitu cukup terus teh salat gitu tuh cenah ya. Tah lamun ayeuna mungkin kieu cinte cai anu robah ku cai teh anu robahna robah anu teu pira teh eta mah kaharti jadi ukur semu koneng teh gitu kan sarojung tadi we eta mah nyata hartina tagoyur yasir perubahan anu saeutik anu ngarobahkeunana barang suci eta mah teu naon-naon. Lamun anu ngarobahkeunana barang najis najan perubahanana sederhana teu pira sedikit ya tetep we eta mah mutan najis cai teh tos tak kitu tak kumaha tuh lamun ieu cai anu rek dipake wudu anu rek dipake adus teh memang caina teh cai mutan najis cai naon cai ayeuna mutan najis teh anu mana aya namun tama eta cai mutan najis teh anu teu bisa dipake wudu teu bisa dipake adus teh tababari jadi ulah biceun cai eta lamun demi ngahemat cai carana teh jadi kumpulkeun we ayeuna mun tama si cai teh cai mutan najis teh geus kitu tuluy ayeuna mun teh ditampung dina bak anu kapasitasna minimal 2 kula ya tadilah ayeuna mun teu masuk ayeuna 100 ayeuna 50 liter lah nama sapola tah cai da ember teh geus kitu ayeuna bahekeun kana bak eta nu kapasitasna minimal ayeuna mun teu 2 kula teh mangka dina nalika geus jadi minimal 2 kula anu tadi saemer teh terus ayeuna mun teu aya perubahan naon-naon mangka jadi suci deui asal ayeuna teu aya perubahan teu aya robah warna teu aya robah rasa kitu lamun ayeuna mun jadi urang malah saur Abu Yasin Pangten ai urang mah jadi
diksa jadi tukang ngahambur-hambur cai gitu. Tukang ngahambur-hambur cai gitu. Padahal eta teh bisa keneh komo aya negara halodok kieu. Jadi cai teh aya namun teh macarana teh nyaeta boh aya namun tam urut wudu, boh aya namun tam urut aya namun tam lah ngubah-ngubah anu sakirana teu aya namun tam aya hanyir teu aya bau-bau aya naon kitu wudu mah aya namun tam teu bau teu naon kitu teu mah. Tangke teh aya namun tam dina ember teh geuningan eta teh urut-urut teh ditingali-tingali teh aya setengah ember gitu paling iritna teh gitu wudu gitu. Padahal eta sasaduseun sakali aduseun gitu. Lamun jangan mah bakatin ku teu bisa teh teu bisa pemakaian cai anu tepat gitu. Hemat. Ya eta teh israf teh. Israf teh nu makruh teh. Nah, eta teh aya namun teh bahekeun deui atuh deuk cenah jari jipat geus spesial parati wudu atuh kudu. Ai geuleuh ada urut urang atuh gitu. Jadi baik gede kan iya gitu kan tidak pakai atau lamun teu kitu aya nu bisa kobok jadi wuduna dikobok ulah aya namun tamaku pancura eta ada salah satu penyebabnya eta anu hamur boros cai eta matak di pasantren salama jadi sistem nate tempat-tempat wudu teh ditampung dina kula henteu di keran gitu hasra aya namun teh pasantren salam tangke waduh-waduh teh ngajajar di dinya aya namun teh eta jadi cai teh hemat cai teh aya namun teh mah hemat awet cai teh coba lamun aya na kukeran saurang nu wudu ieu saember ditinggali-tingali teh lamun 10 urang 10 ember sabaraha eta sabaraha aya namun teh taragan berjalan kamanakeun nyari picun gitu jadi kahartinya hamurna cai teh diulang mah kaharti gitu karena aya namun teu bisa aya teu bisa teh karena teu nyaho gitu da nyaho mah kitu aya namun teu cai teh jadi cara ngahematna teh matak di dieu wa in kana lamun terjadi si cai nu deuk pake wudu arias cai suci terjocikeun teh ai si cai eta teh nyaeta dunal kulataini aya di bawah nyaeta ukuran 2 kulah teh lobana teh maka ieu namun talamun hayang jadi suci deui tinggal jidak tambahkeun we tambahkeun aya namun teh masih cai anu sejen teh nyaeta kana eta cai anu kurang tina 2 kula teh ngarah naon ngarah aya namun teh bisa kembali jadi suci gitu hijikeun we mutan najis hijikeun jadi naon jadi ayeuna suci asal naon asal aya perubahan warna hambeu rasa mutan najis hijikeun aya namun teh dina ayeuna dina wadah anu kapasitasna minimal 2 kulah teh. Nah, engke geus aya ayeuna 2 kulah teu leuwih kontrol. Aya ambuan anu robah tina pangaruh najis eta teh. Nah, ambu teu aya, teu rasa teu aya, teu warna teu aya, suci deui. Atau aya namun tama cai lah urut wudu jajarkeun misalkan tanean kitu 10 ember aya namun teh mata. Nah, geus kitu kan eta teh lamun aya namun tadi anggo wudu anggo adus tina ember eta mah teu sah da mustamal teh hijikeun we engke tapi ka aya namun teh mah geus dihijikeun dikumpulkeun jadi 2 kulah suci deui. Biasa aya dipake wudu bisa dipake wudu deui bisa dipake adus deui. Itulah aya namun cara pengelolaan aya namun teh macai sangkan nyaeta sahemat akan bisa hemat. Oh aya nama deuk aya namun tama di keluarga eueuh nu aya minat gitu hayang hemat cai gitu eueuh aya namun tama aya nu minat hemat teh eueuh da ieu baheula mah aya namun tama aya pangrasa apa masok ngadengkeun umi cenah saking aya namun tama apikna cenah umi jadi hiji cai teh bisa dianggot 3 fungsi gitu. Jadi sisina eta kieu cenah aya namun teh mah apa aya nyaurkeun lah. Jadi umi mah cenah aya namun teh laun wudu teh tah tanean aya namun teh masih eta teh si cai urut wudu teh. Nah tanean ayeuna ku ember. Sok ayeuna tanya heula.
cai anu tilas dulu eta suci najis suci ngan penyucikeun gitu suci ngan penyucikeun suci ngan penyucikeun hartina lamun dileueut ada suci gitu lamun ayeuna dianggo itu dianggo ieu da suci aya dengan ngepel oge gitu lamun dileueut oge teu naon ayeuna mun teu mada suci da ayeuna mun teu mah teu tiasa teh dianggo suci da teu nyucikeun teh nah tas kitu cenah ayeuna mun teu mah dianggo weh ngisikan serba apa ada suci Pak dianggo ayeuna mun teu ngisikan nah tina ayeuna mun teu dianggo ngisikan teh masih kena ditanean dianggo ngisikan beas gitu masih kena ditanean nah geus ayeuna mun teu kitu tuluy dianggo nyaeta ngeuman wadah wasuheun dianggo ayeuna mun teu ngeuman ayeuna mun teu wadah wasuheun gitu nah kakara ayeuna mun teu geus kitu mah piceun gitu jigana ayeuna mun teu di urang kagina teuing mun ngirit teh gitu pada eta ngirit alus lamun keur batur bener ayeuna mah aya urang mah keur batur ngirit aya urang hamur gitu keur urang anu ngirit gitu nah kitu alusna ayeuna mun teu dina panggunaan cai teh jadi hemat jeung ayeuna mun teh lain kieu pan ku urang geus diaji bahwa ayahna makruh dina pemakaian cai lain ku masalah cai na keur musim loba keur musim saeutik keur musim halodo keur musim ngiji lain da meusing di laut oge dono make jeung ayeuna ngirit-ngirit teuing da caina ge atuh di laut atawa caina ge di Citarum mun baheula mah kajengkeun lain masalah eta lain kitu we anjuran agama bahwa di mana-mana aya penghamburan ngahambur-hambur cai eta teh hukumna makruh eta teh dipake ibadah kumaha lamun ayeuna lain pake ibadah mah nah mata geuning ayeuna mun teu sak aya dina ieu di WC umum naon teh hargailah tetes-tetes air gitu. Jadi satitik-titiknya teteh ulah naon ulah dimurah-murah ulah diubadirkeun gitu dah kurang ayeuna mun teu ngaji fikih mah kitu ayeuna mun teu bisa-bisa ayeuna make cai warna kitu ai kapungkur ayeuna mun pun bapak sok pangdamelkeun tempat tuduh teh dina ayeuna mun teu wadah eta wadah muncet ayeuna make teu nambah lama kaleng da sakala kalengnya ayeuna plastik pan kitu tuluy ayeuna mun tadi liangna teh sagede buntut beurit kitu teh kudu teh nah eta teh ayeuna mun teh mah ditanean teh bener ukur ayeuna mun teh mah ukur samukeun teh urut tuduh teh kitu ukur samukeun urut tuduh teh ya sagayungeun tuh bener ayeuna mun teh ayo urang atuh ayeuna mun teh nya ngegejret cai gitu tuluy aya dipolkeun jadi dibandingkeun jeung nu dipake ngumah musab kangga angah wudu teh seueur keneh kapicieun eta teh sabenerna mah jeung ayeuna nyaeta kebutuhan angah wudu anu diusap jeung anu sok ge kayaknya kerasa ayeuna mun teu sakan urang ayeuna mun teu sakieu we kitu usapkeun ayeuna mun sama kanarara dalantis tuluy ayeuna mun tilu kali tilu ayeuna tilu kieu ya tilu muk kurandan kitu lamun tilu kali wudu teh kitu tah tilu muk teh tilu kali wudu teh tilu kali tilas ngubah ayeuna rarai tilas ayeuna mun teh ngubah panangan jeung ayeuna saterusna ukur sakitu kan urang teu bisa we anggar ayeuna mun teh mah ditinggali teh alah geuning oh ieu teh wudu hungkul saemer teh wudu hungkul 5 kali wudu teh mun 5 urang perangga alah pantas ada kamur saya hasil nomor cai gratis ya gitu mah mun apalun gitu lebaran hamur-hamur teuing tapi lamun orang ayeuna bisa make cai mah ayeuna mun teu mah insyaallah hamur ayeuna mun teu belajar menghemat eta teh nyaeta ngahemat cai teh sunat ngahambur-hambur cai makruh gitu. Makruh teh lamun urang teh dinu batur mah makruh teh haram gitu dinu batur mah ayeuna mun teu haram
dina ayeuna mun teh cai wakaf kitu cai anu ayeuna teh anu musabah cai anu khusus ayeuna mun teh keur wudu persediaan wudu cai anu mun teh diwakafkeun keur wudu keur aduh tuluy ngahambur-hambur ayeuna saperti kitu ya makruh tadi teh jadi haram itulah ayeuna mun teh karek ayeuna mun teh nu kitu aya can bisa urang banyak kitu ge ngaji fikih dor-doran teh. Wah, saterusna zida Allah nanti itu can tamat wa in kana dunal qulataini zida mangka ditambahan naon Allah yulakiyahu yen henteu antel henteu tepung kana eta cai yen teu tepung kana eta cai naon najsun najis ghairu ma'fuin najisna salian ti anu dihampura naon anhu eta najis panjang di wallahu a'lam bissawab.